Ajeng ayeuna urang kana kasampurnaanana wa akmaluhu lan utawi kang leuwih sampurna ieu qabri iku qomatun saadegan wa bastatun lan sababar tangan. Almana utawi manane iku anna akmalal qabri satuhuna kang leuwih sampurna kuburan iku qadru qomatin kira-kira saadegan iku qadru qomati rajulin kira-kira saadegan lanang mu'tadilin kang sedang wa bastati yadaihi lan sababar tangan roro ieu rajul ilal a'la maring arah dukur. Iya bener pas anu disurahkeun ku guru kitu. Jadi ketika bastul yad teh naon teh menjulurkan tangan ke arah mana ilal a'la mata aya bastoti ilal a'la menjulurkan tangan ke arah atas gitu tah. Manehna nangtung bari ngalonjorkeun tangan bukan ke depan tapi ke atas tah kieu. Ya surah guru. Nah, perkiraanana wa dzalika lan utawi mengkono qadru qomati rajul wa bastati yadeh iku arba'atu azru'in opat pira-pira siku wa nisfun lan saparo bidira'il yadi kalawan siku tangan al mu'tadilati kan majani kang mejeuna. Ari kasampurnaan dina ngadamel kuburan pan tadi mah teu aya batas kedalaman jangnya. Tadi mah dibatasin teh ku sifat we, kayidna teh ku sifat. Tah ayeuna mah dina kasempurnaan ngadamel kuburan kembali lamun imkan ieu teh nya dek nyokot kana had akmal teh lamun kondisi memungkinkan. Maka nu paling sempurna dina ngadamel kuburan teh adalah perkiraan kedalamanana teh sakira-kira satangtungeun lalaki anu mejeuna teu jangkung teuing teu pendek teuing jeung selebar kedua tanganna ketika dijulurkeun ke arah luhur. Nya teh kitu bahasa urang, bahasa guru mah Pak, kitu tah Pak. Nangtung bari jeung ngalunjorkeun tangan ka luhur tah sahibas eta kedalaman kuburan teh. Wadalik lamun diukur kira-kira ukuran nu sakitu teh adalah 4 siku setengah. 4 siku setengah sekitar 2 meter 20 cm lah, 2 meter seperempat. Jadi kedalaman galian teh lamun sempurna mah kurang lebih 2 meter seperempat. Ya kan karena ukuran sasiku teh rata-rata 50 cm atau 48 ya ngalukur kamari sadirong. Maka 4 siku 2 meter, setengah siku seperapat kan? Seperapat meter. 2 meter seperempat lah, kurang lebih gitu. Eta kedalamanana. Ayeuna kumaha lebarna? Ari hukum asal mah dina lebarna teh asal ulah sereg we awak mah ieu. Asal ulah sereg. Hukum asal mah ulah nepi ka di kitu-kitu gitu saking disempitkeun tong. Jadi wajib nama sakira-kira mahi we mayit asup. Kemudian lamun aya anu butuh ngabantuan ngasupkeun mayit manahan ge henteu nepi ka sereg sakitu ari kawajiban. Ngan ari sunnah nama wa yusannu. Lan den sunnatkeun apa ayyuzada. Yen ta den wuwuhi aidon. Apa pitulihi ing dalam dawa ieu qabri wa ardihi lan lebar ieu qabri. Ya Allah tanggal logat. Entong nganggo opo dina pitulih kapayun aya nu nebul paeun. Wihande iku ayu zada yang taden wuwuhi aidon. Pitulihi ing dalam dawa ieu qabri wa ardihi lan lebar ieu qabri opo qadruma kira-kira ukuran yasa'u kang bakal cukup ieu mah man ing uang yanjiluhu yunaziluhu kang menggonkeun ieu man ing mayit al qabro ing kubur waman lan uang yu'inuhu
kang nulungan ieu man anu caket hu ing ieu man yunazilu. Wal kabiru lan ute wong kang gede wasabiru lan wong kang cilik tima ing dalam barang zukira kang wis dan tutur ieu ma iku sawaun pada. Tadi teh dina had akmal teh karek nyaritakeun kedalamanana. Kumaha ai kasampurnaan dina panjang jeung lebar wa yusanu sareng disunatkeun ayu zada aidon ditambahan deui pitulihi dina panjangna wa ardihi jeung dina lebarna. Panjang jeung lebar kuburan teh ai wajibna mah asal pas keur mayit tapi sunatna mah tamahan panjangna ulah ari make teuing mah ngan kira-kira we. Kira-kira lamun teh mah panjangna jasad mayit teh 2 meter atuh lebihan we ka ditu ka dieuna teh antara 10 sentian mah aya longgar. Ulah dipres gitu, da lain nek nyieun kusen. Nya kitu deui dina pelabah lebarna tamahan deui. Sakumaha namahanana? Qadru ma yasa'u ma yunaziluhul qabra wa ma yubinu. Ditambahan sakira-kira bakal mahi keur jelema anu ngasupkeun eta mayit ka jero kubur wa man yuinuhu jeung kanu mantuanna. Bakal mahi we keur mayit jeung keur jelema-jelema nu bakal nguruskeun eta mayit di jero kubur. Wal kabir wasogir pima dzukira sawaun. Mayit jelema anu gede jeung mayit budak leutik dina masalah dieu eta sarua. Artina sarua teh sanajan mayit budak leutik jerona galianana samikeun we kitu. Atuh dina namahan panjang lebarna samikeun saperti anu dieu. Sebentar sendiri. Asyhadu an la dina kedalaman teh tadinya kedalaman galian ulah ngabayangkeun dianjurkeun sakitu teh nya qadru qomatin wa basfatil yaden khusus keur mayit anu kolot teh meureunnan da ngukur jangkungna henteu gitu ya. Sanajan mayit budak leutik kan secara logikana mah jangkungna eta budak teh pendek keneh meureun tetep we kedalaman galian. Jadi lain diukur badanna mayit gitu. Jadi palebah kedalaman galian mah sami wae bade mayit kabir, mayit sogir. Ketika ngagali lamun bade nyanak had akmal kedalamanna ya qadru qomatin rajulin mu'tadil. Tadi teh lah kira-kira satangtung jeung sababar panangan. Lajeng dina palebah ngalebaranana sami sanajan mayit murang kali oge nu diaturna teh adalah cukup keur jasad eta mayit oge cukup keur jelema anu bakal nyimpen eta mayit di lebat ka kubur. Salajengna dina posisi nyimpen mayitna tah di jero kubur. Kumaha ieu dina had akmal? Anu diatur teh eta had akmal ieu teh. Lamun had akal mah tadi jangan golerkeun we. Had akal eueuh aturan kitu kieu. Had akal mah tadi jah kos urang teh kos dek nyieun naon lah gitu je datar di handap tuna mayit teh asal tadi galianana memenuhi karena 2 kriteria geus cukup gitu Pak. Jadi urang kan lamun geus apal had akal mah moal ribut. Man meureun sebisa mungkin namun tiasa udah geula had akmal. Nyata had akmal nama tadi kedalamanana sakitu. Kemudian posisi buat nyimpen mayitna kumaha? Wadapnu lan utawi mendem fil lahdi ing dalam lahad. Wahwa lan uti ngaran lahad iku ma barang yuh paru kang den gali ieu mah pi asfali janibil qabri ing dalam bagian esor sisi kubur min jihatil kiblati saking arah kiblat ba'da ayyu ammaqa dalam sause yenta den jerokkeun ieu qabri qomatan ing dalam satangtung wabastotan lan sababar tangan qadroma ing kira-kira ukuran
ya sa'u kang bakal nyukupi ieu mah al mayyita ing mayit iku afdalu kang leuwih unggul minadafni tinimbang mendem pisaki ing dalam sigaran bebelahan wawalan teh ngaran syak iku mah barang yuh paru kang den gali ieu mah piwasatil qabri ing dalam tengah-tengah kubur kan nahri kaya bengawan hadza utawi iki wadapnu pilah di abdol iku idza salubat tetap ing dalam nalika atos telas opo al ardu bumi wa illa lan lamun ora salubatil ardu pasyaku mangka utawi syak iku abdol kang leuwih unggul lajeng dina posisi nyimpenna eta mayit dina lebat kuburan aya dua aya lahdi aya syak aya lahad aya syak naon ngaran lahad ngaran lahad teh wahwa ma yuhfaru fi asfali janibil qabr min jihatil kiblat ngaran lahad teh nyaeta bagian anu dikeruk gitu dikeruk dina bagian handap sisi kubur anu arah kiblat sakumaha kapaham ku urang dinding kuburan arah kiblat tadi pelebahanna teh dikeruk deui nya sanggeus di jeroan teh kuburanna geus pas di jeroanna tuluy sisi dinding pelebah kiblat teh dikeruk deui qadroma ya saul mayit anu bakal mahi keur ngasupkeun mayit anu sok disebut disedongkeun teh jadi lahan teh sedong bahasa urang nya disedongkeun dina dinding lempengan kiblat teh anu golib di urang ye paham urang kana lahad mah jadi lahad teh eta sedongan teh nah wadapnu fil lahad ari nyimpen mayit dina jero lahad dina jero sedongan abdol minadapni pisak eta leuwih unggul leuwih alus tibatan mendem eta mayit dina syak naon ai hartina syak hartina syak mah nyaeta bagian anu dikeruk tina tengah-tengah dasar kuburan kanahar seperti nyieun wahangan nyieun solokan jadi syak mah ieu lantai kubur kemudian tengah-tengah teh dikeruk we jadi tengah lain sisi dikeruk kawas nyieun solokan sakira-kira mahikeun neuneun mayit eta ngaranna syak jadi teknik nyimpen mayit dina jero kubur teh aya dua aya teknik lahad disedong aya teknik syak nyata syak mah ngabikin kawas selokan di tengah-tengah dasar kubur anu sakira-kira mahikeun nyimpen mayit nah dina kautamaan dina kawenangan heula dina kawenangan mah wenang duanana oge dina kawenangan mah wenang posisi mayit disimpen dina lahad maupun dina syak da bahkan henteu make lahad henteu syak oge cukup nah lamun rek nyokot abdol mangka abdol keneh nyimpen mayit dina lahad tibatan dina syak hadza tapi kitu teh abdol nguburkeun mayit dina lahad tibatan dina syak idza salubatil ardu ketika taneuhna teuas tanahna teh lain tanah remuy tanah padat teuas teh padat cirian ku urang wa illa kumaha lamun teu padat tanahna anu mudah mudah muruh-muy kitu nya pasyaku abdol mangka nyimpen mayit dina syak eta leuwih unggul jadi ringkesna dina kautamaan nguburkeun mayit teh disimpen eta mayit dina lahad ketika tanahna padat disimpen eta mayit teh dina lahad ketika tanahna padat contohna anu posisina tanah padat teh kawas pekuburan di tanah haram Madinah nya bake di antara dua haram aya di antara dua tanah haram aya contoh keur pituladaneun upami tanah haram Madinah kawas baki eta tanahna salubat padat sehingga nyimpen mayit teh utamana dilahadkeun bentukna disedongkeun
Wa ila ngan anu kaduana lamun kontur tanahna muruh muy jadi lamun dikeruk gitu teh bisa-bisa ngagebros gitu. Kal harami Makkah. Seperti tanah haram Makkah. Pakuburan-pakuburan di tanah haram Makkah kawas ma'la. Eta memang kontur si tanahna teh remuy. Mangka sabalikna eta mah pasyaku afdol. Alus keneh nguburkeun mayit teh dengan teknik syak. Itulah kasampurnaan dina nguburkeun mayit. Ya, jadi sekali deui kasampurnaan dina nguburkeun mayit teh ieu lain nyaritakeun nyimpen mayitna. Ieu mah nyaritakeun posisi ngadamel galianana. Posisi ngadamel galian keur nguburkeun mayit tutukeun ngarah eta. Posisi ngadamel galian keur nguburkeun mayit sampurnana mah jerona kurang leuwih satangtung jeung sababar tangan eta kira-kira 4,5 jerona. Kemudian panjang jeung lebarna di kira-kira bakal pimahieun keur mayit jeung jalma-jalma anu ngurus mayit di jero kuburan eta. Kemudian ngalebetkeunana atau nyimpen mayit di eta kuburan. Ngitung-ngitung kumaha kontur tanahna. Lamun tanahna padat halus keneh mayit teh disimpen dina lahan nyata dina sedongan dina dinding kiblat. Lamun tanahna remuy maka sae keneh nyimpen mayit teh dina posisi syak. Tasantos kitu ayeuna urang kana cara nyimpen mayit di lebat kubur. Wayudhu landen simpen apa khadzuhu pipi ieu mayit ala turabi ngatasé taneuh. Al makna utawi maknane iku anahu setuhne kalakuan iku yudhu dan simpen apa khadzul mayiti pipi mayit al aymanu kang tengen nadban hale sunat ya hukumna sunat kaden ieu. Ba'da tanhiyatil kafani ing dalam sause nyingkirkeun atawa ngabukakeun mangga naha yunahir ngabukakeun kafan anhu saking ieu khaddul mayit alama ing atase dukur barang tahta roksihi kang tetep ing dalam esor sirah ieu mayit min ardin nyatane saking bumi awala binatin atawa babantalan awanahwiha atawa saupama ieu labina. Wa yajibu lan wajib apa taujihuhu madepkeun ieu mayit ilal qiblati maring kiblat. Almana utawi manana iku anahu setuhne kalakuan iku yajibu apa tawjihul mayyiti madepkeun mayit al muslimi kang Islam walau lan sanajan ono ieu mayit muslim iku janin pibatni kafiratin kang tetap ing dalam weteng wadon kafir nupikhot kang wus den tiupkeun tihi ing dalam janin apa ruh walam turja lan ora den arab-arab apa hayatuhu hirup ieu janin ilal kiblati maring kiblat wayah sulu lan hasil ieu tawjihul mayyit ilal kiblat fil janini ing dalam masalah janin al madhkur kang den tutur bistidbaril ummi kalawan mungkurkeun biang lil kiblati maring arah kiblat ya rahasianya li anna wajhahu karena satuhune rarai ieu janin iku ila dhahriha tetap maring arah tonggong ieu kafirah atau iku ila dhahriha tetap maring tonggong ieu ngarah umum
Yusanu lan den sunatkeun apa ayu doa yen taden simpen sapa al mayyitul madzkuru mayit kang den tutur alal janbil aimani ing atase lambung kang tangan wa yukrahu lan den makruhkeun ieu wad'u atawa ieu doa mun dirujukeun mangga alal aisari ing atase lambung kang kiwa wa ayus nada lan yenta den sandarkeun apa wajhuhu rara ieu mayit wa rijlahu lan sikil loro ieu mayit ila jidaril qabri maring dinding kubur wa ayyu tajafa lan yenta den renggangkeun apa bibakihi kalawan sakarine badan ieu mayit hatta yakuna sehingga yen ta ono ieu mayit iku qoriban kang parak min hayatir roki'i saking tingkah wong kang ruku wa ayyusnada lan yen ta den ganjel apa zahruhu geger ieu mayit bila binatin kalawan babantalan wa ayyu ja'ala lan yen taden dadikeun tahta ra'sihi ing dalam esor sirah ieu mayit apa labinatun babantalan tadi mah urang teh tos ngatur posisi kuburna ayeuna urang ngatur posisi mayitna wa yudau khadduhu ala turab jeung sunat disimpen pipi na mayit ala turab kana luhureun tanah. Kumaha maksudna? Maknana al makna ari maknana tina ieu teh sayaktosna annahu sayaktosna yudau khaddul mayit al aiman adekeun atau simpen teh adekeun pipi mayit belah katuhu nadban hukumna sunat tingkana secara sunat. Jadi cik urang mah kieu bahwa sayaktosna sunat diantelkeun pipi mayit anu belah katuhu ba'da tanhiyatil kafan anhu saenggeus kain kapanna disingkirkeun heula tak dibuka heula kain kapan kan dari talian si kapan teh buka heula palebah pipina jadi palebah rarai teu kudu keseluruhan kepala san mah keun bae sisi ieu na mah gitu anggar tertutup oge singkirkeun mah kain kapan palebah pipi anu katuhu anu adek teh kan kadinya kan geus disingkirkeun kain kapan pipi na atas mayit teh disunatkeun diadekeun alama tahta ra'si diadekeun kana sesuatu anu aya di sahandapeun sirah si mayit min ardin baik langsung tanah awala binatin atawa babantalan lamun teh mah diganyal ku babantalan tak adekeun si pipi teh kan eta babantalan awanah lihat apa kana naon ta eta teh hukumna sunat kumaha lamun teu kitu nah hanteuna naon atuh naon da lain wajib hukumna sunat jadi teh antara pasunatan nalika nyimpen mayit di jero kubur teh adekeun nya pipi si mayit kana eta teh terkadang karena naonnya karena kukuh wa yudau khaduhu ala turab nepi ka sok aya nu lucu mayitna dikubur make peti eta dina petina di bahanan taneuh pancena dina sapinah ge koyo atupan disarahan alama tahta ra'si baik min ardin aw labina aw nahwiha alamun kabeneran logikana ge Pak lamun kabeneran dikuburkeunana make peti meureun anu hanapeun sirah teh nya peti papan jadi maksudna teh adekeun we ka dinya gitu kanu disareanana bahasa urang mah adekeun eta pipi mayit anu belah katuhu teh kana perkara nu disarean ku sirah eta mayit ringkesna baik bentuk nama tanah nu di bawah sirah eta teh atau babantalan ataupun nahwiha seumpamanya jadi entong nepi ka heuh bisi nepi ka pepedean teh urang pepede nggreng eta cenah
tos di tanehan teu acan dina tanah dina petina saya bisi kitu mata kadang-kadang butuh sarang kayak eta sunah tah enak kewajibanana wajibu sareng wajib tawjihuhu ilal kiblat nyang hareupeun mayit ke arah kiblat maksudna kumaha makna tina ieu matan teh annahu bahwa sayaktosna yajibu wajib tawjihul mayyitil muslim kudu nyang hareupeun nyang hareupeun mayit jelema Islam kahareupeun heula ilal kiblati ke arah kiblat. Jadi wajib mayit jelema Islam dina jero kuburanana kudu cina nyang hareup kiblat. Tah mah kewajiban Pak. Jadi nalika nyimpen mayit teh wajib kudu cina menghadap ke arah kiblat. Mah urang kudu tegas gitu. Sehingga teu meunang mayit nang karak, nang kuban ataupun nongongan kiblat. Sehingga engke dipayun wajib ti antara anu wajib digali dari kuburan teh lamun dikuburkeunana mayit dina kaayaan henteu nyahareup kiblat. Nang karak misalna wajib digali heula deui. Padepkeun ka kiblat. Da eta mah hukumna wajib tawjihul mayit ilal kiblat. Ya, dina pada wajibna mayit muslim disanghareupeun ka kiblat walau janinan fi batni kafirah. Najan eta si mayit teh statusna orok dina jero beuteung awewe kafir. Umpama kasusna teh kos dulu zaman dulu sayyidna muslim bogon amat kafiroh kan tetep menang di wati diwati ku sayyidna kereuneuh mangka status eta si janin adalah mengikuti agama bapana statusna teh janin muslim eta teh sedangkan indung nama kafir keneh misalnya indungna kafir keneh si janin nama mengikuti agama bapakna muslim maot ya si indungna maot tuluy janinna nu dina jero beuteungna nu pikhot bihiruh anu atos ditiupkeun ruh jadi si janin anu geus ditiupkeun ruh nyata usia 4 bulan ke atas walam turja hayatuhu jeung teu ka arep-arep ieu janin bakal hirup. Pan ke masalah janin dipayun lebih lebar nama lamun aya awewe maot keur-keureuneun mangka dua kemungkinan lamun kemungkinan si janinna bakal pihirupeun wajib di black beuteungna eta si mayit awewe dilaan janinna mun ayeuna meureun asupkeun ka inkubator teh dilahir prematurkeun gitu mun ayeuna ngan lamun eta janin henteu ka arep-arep bakal hirup tapi hirup keneh mangka tungguan tong ora dikubur indungna tungguan nepi ka maotna janin nah lamun teh memang janinna geus maot indungna maot janinna oge geus maot ngan usiana eta janin geus nepi kana nafkhatur ruh nyata geus 4 bulan ke atas mangka wajib si janin ieu nya mangka wajib si janin ieu disanghareukeun ke arah kiblat. Ngan pertanyaanna kieu jang lamun indungna muslim anu ditinggalina indung eta mah. Geus we si janin tabe ka indung. Meskipun ke faktana teu nyahadap kiblat bae eta mah. Ngan lamun kasusna ieu berbeda, indungna kafirah, janinna muslim tah nu wajib disanghareupeun teh si janin. Kumaha carana lamun dina kasus kieu lain kudu dioperasi wayah sulu pi janil madkur mangka bakal bisa hasil hukum yang hareupeun kiblat hukum yang hareupeun mayit ka kiblat pil janinil madkur dina masalah janin anu bieu teh nyata janin muslim nu aya dina beuteung awewe kafir carana teh kieu we bistidbaril lil kiblat si indungna kuburkeunna cenah nongongan kiblat. Nah, lianna wajhahu ila dhahriha. Nah, make hasil lamun hayang yang hareupeun orok ka arah kiblat, indungna cenah nu kangan kiblat. Tah maka orok bakal yang hadap kiblat posisina. Nah, maka bisa kitu lianna wajhahu ila dhahriha karena secara keterangan medis bahwa rarai orok mah eta teh nyang hareupna teh kana arah tongong indungna dari jero rahim teh kitu bang naplokna teh.
Ieu beuteung inung ieu nya, beuteung inung. Tah si janin teh mata kunaon ba anu ngagedean teh ka hareup henteu ka tukang. Rahasiana pangna anu melenung teh ka hareup beuteung teh dan teu nonyol ka tukang nya nu kareuneuh teh. Kapan perkembangan janin teh jadi merongkol kieu tah tongongna. Ieu teh. Kitu Bang, we melengkung nya. Tah rarai mah nya hareupna teh kana arah tukang. Tukangeun awak teh kana arah tongong. Rarai budak mah. Dina jero rahim teh rarai budak mah nya hareupna teh kana belah tongong. Matak lamun hayang nya hareupkeun orok ka arah kiblat dina kasus nu dieu, wayahna nguburkeun inungna kudu cenah nukangan kiblat. Jadi orokna nu hareup kiblat. Ngan lamun indungna sarua muslimah eta mah anu diutamakeun adalah indung we cenah nya ngadeup kiblat meskipun si orokna teu nya ngadeup kiblat karena eta tabe. Teh mah goyah ieu namanya ilmu urang bahwa dina pada wajibna nya hareupkeun mayit ka arah kiblat, mayit muslim meskipun statusna masih keneh berbentuk seorang janin nu aya dina beuteung indungna nu kafirah. Maka nu kudu dipermasalahkeun teh ta eta yang hareupkeun orokna. Carana supaya si orok dihukuman yang hadeup ka kiblat, nguburkeun indungna kudu cenah nongongan kiblat. Karena menurut keterangan di anna wajhahu ila dhahriha. Karena rarai orok mah eta teh yang hadeup kana tongongna indungna. Jadi ringkesna kawajiban dina nyimpen mayit di arahan di lebat kubur mah sakit we Bal kawajibanna mah. Sang hareupkeun badan depan si mayit ke arah kiblat. Eta kawajibanana. Lajang anak kana pasunatan deui, tadi mah karek pasunatan dina nyimpen pipi. Wa yusanu jeung disunatkeun ayu doal mayitul madzkur alal janbil ayman. Disunatkeun dina nyimpen mayit anu tadi nyata mayit orang Islam, mayitul madzkur, mayitul muslim. Sunat nyimpen mayit umat Islam teh posisina digolerkeun ka belah katuhun badanna. Jadi anu cenah ngagoler teh arah katuhu nya mun bahasa urang mah nyangigir katuhu eta sunat. Wa yukrahu alal aisar, makruh lamun nguburkeun mayit cenah nyangigir kenca. Ari hasil kewajiban hasil asalnya hadeup kiblat ngan makruh. Sehingga lamun di Indonesia mun di Indonesia kusabab kiblat teh ayana arah barat, mangka nu sunat dina nguburkeun mayit teh nyangirah kaler eta sunatna. Kumaha lamun aya mayit dikuburkeun nyangirah ngidul. Nyangirah ngidul. Hasil eta kewajiban ngubur hasil ngan pedah makruh sabab nyangigirkeun mayit ka belah kenca. Ngan pedah lamun teh mah nyangirahna ka kidul tapi naon teh nyangirahna mah ngidul tapi ngagolerna teh ngatuhu mangka eta mah teu hasil da bakal yang hareup kawetan atuh posisi geura pek bayangkeun kumaha lamun nyangirahna ngidul tapi ngatuhu pasti beureun bakal yang hareup wetan berarti nukangan kiblat eta mah teu hasil wajib digali. Gitu. Jadi kan ulah nepi ka bisi kajadian. Ulah ka ribut bar. Nah, cenah ieu mah mayit teh nu ieu mah dikuburkeun teh ka belah ka belah kidul. Duh, isin atuh teh kalau santos aya makam guruna palih dieu. Ieu cenah nu ieu hiji deui mayit teh bade palih deui muridna. Maknya cenah lempengan sukuna eta kana mastaka guruna. Aya mah urang cenah kajian adu sirah we cenah. Oh kan bae entong aya kitu henteu aya ta'adub henteu dianggap suul adab gitu bahasa bisi. Mungkin bae Bang di belah kidul teh geus aya kuburan guruna. Ieu mayit muridna rek di belah kaler. Pan mulai lamun nguntuy kitu mah jadi seolah-olah guruna teh katunyangan ku sirah ku suku sirah guru. Akeun bae rek kalah. Nya entong nepi ka jadi di kaakalah kidulkeun saberas ta'adub cenah kajian mastaka jeung mastakaan bae teh kudu kitu. Model dina mau motor ajar adab oge tong jadi malik supirna da bakal atuh nubruk meureun. Duh, itu suul adab nyanak guru atau nyanak mertua menjadi pengkeran. Aya kan bae jadi supir mah da kitu wadona atuh wadah supir mah dihareup.
bari kudu nyang hareup jeung ulah hayo luak liat punten ulah luak liat we situ tinggal di jalan jadi henteu ada bae matak jadi tabrakan mah cilaka guru cing fokus we ulah pekorongkolan teu puguh. Yo jadi pasunatan teh sakali deui dina nyang hareupeun mayit kawajibanana cenah nyang hareup kiblat, dina nyang kerekeunana sunat cenah nyang kerek ka tuhu. Terus sunat deui wa ayyusnada wajhuhu wa rijlahu ila jidaril qabri. Sunat diadekeun, digedukeun rarai eujeun dua dampal sampean mayit diadekeun kana dinding kubur belah barat teh nya. Tadi teh mun dina lahan maupun dina sah. Jadi sunatna teh rarai eujeung tah ieu tah jeung dampal sukuna cina adak kana dinding kubur. Gedukeun. Tanu digedukeun teh rarai eujeun dua dampal sampean wa ayu tajapa bibaki. Tuluy renggangkeun sasesana bagian tubuh nu sajen sehingga hatta yakuna qariban min hayatir raqi sehingga kaayaan eta si mayit teh mendekati posisi anu rek ruku rada melengkung nya jadi lamun kan kieu lamun diadakeunana rarai sampean ujung badan kabeh mah lurus tah ieu mah rarai ya contohna rarai tuluy ieu dampal sampean mah kitu kan gedukeun nu ieu mah rangangkeun tah badan sajeuna mah tak rada melengkung gitu. Ieu teh naon? Ieu teh kan posisi keseimbangan memang dina nyimpen sesuatu mah. Jadi leuwih kajaga tina ngagolepak teh kitu. Tina ngagolepak jeung kajaga tina nangkub gitu. Aya nangkub mah asal digedukeun ka dinding ka ditu leuwih naon teh sebutna teh leuwih aman tina nangkub mah. Nah lamun tina nangkarak ketika diluruskeun pisan rada rentan teh kana ngagolepak gitu lamun di kitu mah dipalangkungkeun rada katulungan tina ngagolepak teh. Nah kitu posisi nyimpenna teh disingke ngabantuan ieu. Gedukeun rarai sareng dampal sampean kana dinding kubur bagian badan anu sajeuna rada renggangkeun. Wa ayyusnada dhahru bilabina jeung disunatkeun diganjel tongongna mayit ku saumpama babantalan di urang sok nyarieun babantalan tah simpen dina jalur tongongna ti antara hikmahna teh nyaeta li allayan kabba supaya atas si mayitna henteu nangkarak teu ngagolepak li allayastalqiya mah supaya atas si mayitna henteu ngagolepak ti antara hikmahna. Nya kitu deui wa yuj'ala tahta ra'sihi labina oge disunatkeun dina bawah mastakana mayit disimpenan babantalan supaya henteu milek kitu jang jadi lurus nya kan lamun teu diganjal ke babantalan mah milek tah teknikna teh lamun tukang ngagarali aya anu langsung dipanggieunkeun eta kaos diundakeun dina palebah pimastakaeun mun ieu teh mendatar ya si sadong teh tah palebah pimastakaeun mah sok ditaekeun saeutik. Mangga aku kitu. Eta mah tekniknya. Nah lamun tadina geus didatarkeun nya ganjel ke babantalan. Dina pelbah mastakana teh. Jadi engke anggar si kepala teh lurus. Jeung badan teh henteu milek. Karena mah logika kahartinya ku urang ge kaos sarena urang nu hirup. Nya kitulah intina mah. Jadi tempatkeun mayit teh sina nyaman gitu si tubuh mayit teh sina nyaman dina jero kubur. Sina nyaman. Tadi antara cara kenyamanan tidurna mayit di dalam kuburan teh kitu. Cenah nya ngigir ngatuhu bobona teh. Karena ieu teh kan sunah keur waktu hirup oge. Keur waktu hirup kan teh sare teh bal. Heula mun di bebenah mah nya di bebenah make nawa itu teh sarena nya mungkin. Mun ari kitu mah nu sarena bari keur lalajo Persib KHS-an ada ngababengkang hareupeun TV. Ya mah sare anu make nawa itu teh pan sunah urang oge nyang hareup kiblat nyang ngigir ka tuhu mata urang ge sunah mah sare teh nyang ngirang ngaler we sunah. Oge makruh urang lamun sare nyang ngigir ngenca gitu teh makruh urang ge nu hirup tah mayit oge kitu. Ngan bedana ari urang mah sunat nyang hareup kiblat teh ai mayit mah wajib
Da eta pan tingkah terakhir gitu. Jadi supaya paralel gitu antara zahir bahwa ieu teh lalasares mayit Islam sehingga awakna sampai detik terakhir oge geus maot manehna tetep disangarepkeun ka kiblat salat gitu. Kiblat salat. Supaya naon teh sarua antara zahir jeung batin teh gitu seolah selaras ya. Oge meureun dina palebah nyangigir ngatuhuna eta supaya katingali ngajalankeun kana sunnah Kangjeng. Jadi ngajalankeun kewajiban yang hareup ke arah kiblat, melaksanakeun parentah Allah taala sampai ka dina geus maot oge itu ciri umat Islam itu. Ciri ahli salat yang hareup ka kiblat. Oge dina palebah disunatkeun nyangigirna ka arah katuhu keur ningalikeun ieu teh pengikut sunnahna Kangjeng. Nepi ka dina kulem oge kitu. Nyantong bari dituluykeun campur jeung ngaledek bab pepeurieun ulah pepeurieun keur hirupna si kehe dieu nyantong kitu. Ya memang sunnah we sunnah. Ulah campur jeung komo bari di kitu mah sia teh pepeurieun keur hirup sia ayeuna mah wayahna. Henteu da moal malah na jeung disia-sia oge si mah. Tah eta lah di antara hal anu berhubungan jeung naon teh jeung mendemnya. Laju engke dina posisi ngalebetkeunana aja, ngalebetkeun mayit. Urang ngambil di kitab saja. Dina ngalebetkeun mayit, ngalebet kubur. Takmilah.